Oh Kang, di mana anjeun Kang? Hapunten abdi parantos ngeuring mana Kang? Hapunten abdi Kang. Tekeuing ampun ka abdi, tekeuing ampun ka abdi Kang. Di mana anjeun Kang? Di mana anjeun? Waktu eta Ismaya terus-terusan ngurilingan eta patempatan neangan si Kucrit anu ngahajakeun ngaheureyan manehna nyumput di tempat anu tangtuna bakal kapanggih di mana cicinya lamun eta wanoja hatena geus bersih kadenge si Kucrit teu nembalan tapi terus-terusan maca tahlil jeung maca sholawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Kang, gitu ka abdi Kang, hapunten abdi Kang, hapunten abdi Kang, tinggalikeun wujud Kang di mana? Kang aya di mana? Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade naraskeun hanca carios sarung beureum nyaritakeun lalakon si Kucrit tukang ngurak belut. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Mang Karto jeung Mang Karsam terus lalempang nuju ke tempat anu biasa digunakan ku maranehna main judi. Teu lila oge maranehna teh geus nepi dibagiakeun ku sakabeh batur-batur maranehna anu geus narungguan di tempat judi. Ah bener euy, kabeneran sia teh datang Karto arsugan aing mah moal datang deui sabab puting teh nyebutkeun duit ludes tapi geuningan datang kadenya ulah sampekeun teu datang sabab bahaya keur maneh Karto kulantaran hutang maneh teh geus di mana-mana di aing jeung di nu sajen oge geus numpuk lamun teu datang teh bahaya bisa digarebugan maneh teh. Cek eta lalaki jol nyarita kitu bari neuteup ka Mang Karto anu melotot. Naon sia? Ngomong padu bae digarebugan sagala. Tong nyarita sambarangan sia ka dewek. Jeung deui ulah sieun. Dewek mah moal idit, moal kabur. Moal nepikeun ka teu datang deui ka ieu tempat sabab penting ayeuna sia sakabeh jeung bandar bakal nyenglet ku dewek. Duit teh bakal dikondol dibawa balik ku dewek pokona mah sakabeh hutang bakal lunas dia penting ayeuna ulah haribang sia ulah haribang tah saksina si Karsam lain kitu Karsam dewek geus siap sabab dina penting ayeuna teh giliran dewek anu narik duit moal bandar bae. Cek Mang Karto waktu eta langsung ngajawab kitu bari neuteub ka eta lalaki jeung ngaliuk ka Mang Karsam anu unggek bari seuri. Bener ulah hariwang pokona mah si Karto dina penting ayeuna mau modal gede jeung aing kaceda yakin bakal mujur dina penting ayeuna mah ulah padu bae ngomong sia ulah padu bae ngomong. Cek Mang Karsam bari nepak ka eta lalaki anu seuri leutik teu wani nyarita deui sanggeus Mang Karsam nyarita kitu mah. Heeh atuh syukur ari kitu mah hampura Karto aing mah ngan saukur mangarunyakeun ka maneh bisi teh digarebugan ke barudak da sing kopolotot kaos kitu patut oge ari dikoroyok ku lobaan mah ripuh Karto ripuh hampura sakali dihampura ayeuna mah geus hayu yuk ka jero jang ngopi heula samemeh ngamulai main teh jang ngopi heula ngopi ari heueuh sia gablek duit loba mah ulah tanggung atuh traktir heula urang sakabeh teh ngopi jeung balang dahar lain kitu Mang Karsam. Oh eta teh boga duit loba si Karto teh lamun loba ulah tanggung buktikeun kawas kumaha loba duitna
cek eta lalaki waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteup rutret ka Mang Karto jeung Mang Karsam. Bener-bener tong hariwang pokona mah si Karto teh moal duit loba ayeuna mah, cek Mang Karsam bari ngaliuk jeung nepak kana tak-tak Mang Karto. Tong hariwang bener-bener sok ayeuna mah nyaho naon bae naon anu dipikahayang ku Arandika. Pesan tenang, bakal dibayar ku dewek sabab dewek kacida yakina penting ayeuna bakal mujur, pokona mah mujur, duit teh bakal dikondol ku dewek. Geus sok pesan ulasieun cek Mang Karto. Waktu eta langsung ngajawab kitu bari ngaleos ka jero asup ka tempat judi atuh puguh bae sakabeh baturna teh kacida bungahna. Maranehna teh langsung mesen sagala rupa anu dipikahayang. Teu karasa waktu teh nyerelek kacida terehna. Sore teh geus kalindih ku poekna peuting. Acara judi oge geus dibuka ku bandar. Bener dina peuting eta teh Mang Karto kacida bungahna kulantaran ngamimitian narik duit terus-terusan. Kacida gampangna suka bungah bari ngaleret ka Mang Karsam anu seuli. Waktu eta Mang Karto teh nyarita bukti euy Karsam bukti dewek teh ayeuna mupul duit. Bener pokona mah hutang kasabae bakal lunas dina poe ayeuna. Moal boga hutang deui bakal suka bunga dewek teh, bakal suka bunga jeung anak pemajikan Karsam. Benernya tebakan dewek jeung sia teh teu nyalahan kuningan tah tim mimiti dimulai main teh duit hurudul asup kana kantong dewek. Wah cek Mang Karto waktu eta nyarita kitu bari seuring beberapa katakan. Sedangkan Mang Karsam waktu eta ilu seuri ngan dina jero hatena mah ngagerentes. Heg suka bunga heula Karto, suka bunga dan memang kitu kaayaan anak supaya sia teh lengah tedek ini tieu tempat sabab terus-terusan mupulan duit. Tapi dina akhirna mah rasakeun ku tulang beung sia, rasakeun sia moal lila deui oge sia teh bakal cerik jeung bakal digarbugan ku barudak. Eta anu terus-terusan ngagolak dina jero hate Mang Karsam. Sedangkan si Kucrit jeung Biitoh peuting harita teh can salare. Maranehna teh keur ngobrol bari ngadaharan bubuy sampo anu kabeneran dibere ku tatangga dua siki atuh puguh bae kacida bungahna kulantaran peuting eta teh maranehna bingung kudu ngeusian beuteung kunaon sabab beas teh geus erep sanguna oge ludes ku Mang Karto. Mak urang teh bungah yeuh peuting teh sanajan teu kararaban ku sangu ge untung aya sampu bagja uing mah bagja mak cek si Kucrit. Waktu eta ngamimitian ngobrol bari neuteup ka indungna. Bener Kucrit bener ma oge kacida bagjana bunga sabab tadi nama bingung kudu naon anu kurang di dahar dina peuting ieu teh sabab teu mungkin udar kaditu ka dieu sabab lain wayahna. Emah moal ngijinan maneh ka karapiakan leulempangan yang belut ka sawah atawa ka walungan. Bahaya dina peuting kieu mah Kucrit cek Biitoh. Waktu eta nembalan bari ngusapan sirah anakna nu kacida dipikanya ku manehna. Nya mak nya tapi lamun eueuh keur si beuteung mah kapaksa da. Beuteung mah teu bisa dingkengke, peurih mah hayang dahar kudu dieusian mak. Tapi untung memang untung masih kena untung ayeuna teh urang bisa ngadahar belum sampe kan lumayan keur ngagajal beuteung. Tembal si Kucrit waktu eta nyarita kitu bari seuri leutik. Bener Kucrit ngan ting kunaon ieu teh hate mamah teu gararenah asa ku bagi-bagi nah bakal menang naon ya kabar naon sabenerna ieu teh teu gararenah hate mamah Kucrit teu gararenah asa dugdeg kieu sieun so teh
orang teh menang kabar anu tengeunah. Bingung bari jeung mikiran bapa maneh. Nah, nepikeun ka ayeuna teh ideng-ideng unggal puting teh tara aya di imah balik isu bari jeung tara mau hasilna naon. Kudu kumaha urang nyadarkeun bapa maneh kucerit kudu kumaha carana. Mama bingung geus taak kucerit geus taak. Waktu eta Bi Itoh langsung nyarita kitu ngebrehkeun kaayaan hatena anu keur tagiwur teu puguh rasa mikiran kaayaan salakina jeung ngararasakeun tegarenahna hate anu teu puguh rasa, teu puguh catur, teu puguh naon anu dipika tegeunah ku manehna dina waktu eta ngan matak tegeunah cicing hate teh baluas mikiran anu teu puguh. Eta kaayaan Bi Itoh waktu harita. Nya mak nya wing oge kitu mak asa tegaranah kieu ieu teh hate teh tapi bingung teu ngarti nah rek aya naon nya mak rek aya naon jeung di bener teh kumaha salianti tadi anu diceritakeun ku mak mikiran kaayaan bapak anu teu eling-eling ayeuna teh hate uing mah ingat bae ka bapak sieun ieu sieun kitu sieun kieu bisa teh ayeuna naon ka bapak mak. Tembal si kucerit waktu eta manehna ge nyaritakeun kaayaan hatena sarua jeung indungna tegararana pamikiran. Aduh Gusti kumaha nya ari geus kieu kumaha. Bingung mama bingung tapi geus sugan bae hade urang sarekeun bae kucerit komo geus peuting eta geus peuting isuk teh emak kabeneran aya nu nitah gawe ngarambet bising teu bisa sare kabablasan teu hudang isuk beureunan lapur beureunan pagawean teh moal kagawean ku emak mana oge beureunan sanajan emak teh teu tega tapi da kudu kumaha sabab lamun teu dibantu ku maneh mah ripuh kahirupan urang teh ripuh komo deui dari mamah gawe teh ngarambet kadang dibayar langsung kadang henteu ari maneh mah lamun menang belut teh bisa langsung dijual beda jeung emak pagawean mamah kumaha anu boga kebon atawa sawahna lamun maranehna bogaan duit beuneunan dibayar langsung sanggeus rek gawe teh lamun henteu nungguan sampai 2 poe kadang samingguna kan lapor beuneunan lamun teu dibantu ku maneh mah teh bingung mau bisa ngesian pujit sanajan era oge kumaha da kieu kaayaanana hampura kucerit hampura mate hampura. Bi Itoh waktu eta nyarita kitu bari rembay ku cai mata kulantaran kacida bingung jeung era ku anak sabab di henteu-henteu oge manehna teh ngandelkeun pisan kana tanaga si kucerit sabab sapopoe teh si kucerit mah geus pasti rek saeutik atawa loba oge geus pasti bisa meuli beas hasil ngajual belut menang manehna ngurek beda jeung manehna anu pagaweana ka sawah ngarambet atawa ngored bayarna teu tangtu kumaha anu boga kebon atawa sawah. Nya mak geus tong mikiran eta da uing oge ngarti emang ngarti doakeun bae mudah-mudahan kucerit teh sing hasil terus rek loba jeung teu nama nu penting mah urang bisa ngeusian pujit mak nya ayeuna mah cuang saregeun bae mudah-mudahan mak mudah-mudahan disarekeun mah tenang hate teh sabab sarua uing oge tagiwur mak tagiwur jeung mikiran bapak aneh kakareun penting ayeuna uing mah tegaranah mikiran bapak kunaonnya bapak kunaon mak kunaon sieun sote cilaka bapak teh sieun cilaka kemudian tadi tepan tas pasti aja emak uing mah sieun cek si kucerit waktu eta langsung negeskeun kaayaan hatena anu sarua tagiwur kawas indungna. Nya kucerit hampura kucerit mak oge sabenerna mah era tegenah kumaneh teh tapi da kudu kumaha geuningan kalakuan
bapak maneh teh kitu. Lamun bener mah bapak maneh dumadak pusing karena hati emak merenang moal duk bae pasea unggal poe teh moal ku cerit hampura emak ku cerit. Cek bito waktu eta manehna langsung negeskeun kaayaan hatena anu pinuh ku ka era kasih ku cerit. Nya mak nya geus atuh geus. Mudah-mudahan jeung doakeun mudah-mudahan kahareupna mah teu kitu mak teu kitu. Tembal si kucrit bari nangtung terus ngowoyong ka tempat sarena sarua. Bito oge waktu eta kulantaran geus peuting jeung isuk terek gawe teu hade lamun ngajentul bae kitu. Tangtuna poe isuk teh bakal tunduh. Sanajan hese oge mimiti nama meremkeun mata teh akhirna mah si kucrit jeung Bito teh sare kacida tibrana. Teu karasa peuting anu samemehna kacida beratna kumaranehna teh geus kaliwatan dina isukna teh geus siap-siap si kucrit jeung indungna teh rek nyaba ka tempat masing-masing ngan kulantaran eueuhna naon di imah teh maranehna teh nganu saukur nginum cai haneut tambah teuing ngeusian beuteng. Cik kucrit ku emak didoakeun mudah-mudahan hasil kadenya kudu hati-hati di mana bae manehna ieu neangan belutna ulah sologoto bahaya bisa teh aya orai sieun mama sieun bisa dipacok bahaya kucrit bahaya. Cek indungna samemeh ninggalkeun imah teh mepelingan kitu. Nya mak nya ngarti uing oge ngarti. Tembalna bari neuteup ka indungna atuh geus kitu mah maranehna teh kenciling ninggalkeun imah nuju ka tempat masing-masing. Teu lila oge si kucrit teh geus nepi ka tujuan ka sawah anu dituju jeung boga pangharepan dina poe eta teh meunang belut leuwih loba ti kamari kulantaran hayang meuli beas leuwih ti 1,5 liter. Mudah-mudahan bae ayeuna teh menang belut loba. Mak doakeun mak bapak sanajan bapak tukang ulin bae oge ada ari doa kolot mah kudu kawasa teh pasti dikabulkeun. Mudah-mudahan syariatna uing anu neangan pibeaskeun sanajan ku cara kieu oge hasil mak bapak doakeun. Eta anu digerenteskeun dina jero hate si kucrit samemeh ngamimitian neangan liang belut. Teu lila oge manehna teh leumpang sanggeus neangan cacing jeung keong anu rek dipake umpan ngurek belut. Akhirna mah manehna teh lelempangan neangan liang belut. Teu hese kulantaran geus biasa apal ciri-cirina liang belut. Akhirna mah ngamimitian ngurek. Tapi anehna sanggeus ngasupan urek anu dieusian umpan karena liang belut can aya hiji oge anu nyantol belut anu beunang ku manehna. Aduh geuning kieu poe ayeuna mah ini harerese pisan teu kaos kamari sanajan carang-carang oge tina tilu liang teh pasti aya hiji belut anu beunang geuningan ayeuna macan aya nu nyantok kunaon nya aneh jeung deui hate teh tegarana kieu inget bae ka bapak kunaon bapak kunaon aneh uing mah teh ngarti aduh kudu kumaha ieu mak bawa moal dahar meureun urang teh poe ayeuna geuningan uing teh can meunang hiji-hiji acan belut geus rek tengah poe can hiji-hiji acan mak aduh kumaha ieu mak bapak doakeun atuh mak bapak mak aduh cilaka bari hate tagiur kieu aya naon bapak kunaon bapak. Waktu eta si kucrit terus-terusan ngagerentes jeung teu kuat nahan cai mata ngalembereh kana dua belah pipina sabab salianti belut can menang hiji-hiji acan inget bae ka bapana anu dipeuting mula kapikiran ku manehna. Sedangkan Mang Karto anu dipikiran ku anak pamajikan dipeuting mula nepikeun ka waktu eta harita teh keur leumpang nuju ka imah tapi
kayana matak pikarunyangan sabab beborot getih bajuna oge anu butuh teh geus rajit kulantaran pinuh ku tatu penting teh manehna sanggeus suka bunga narikan duit tapi akhirna mah geuningan manehna teh apes sabab duit anu geus ngumpul teh ludes kasedot deui ku bandar jeung deui sanggeus nepikeun ka isuk teu bisa menang duit jeung teu mayar hutang ka batur-baturna Mang Karto teh dikoroyok sanajan ngalawan sabab ngalawan leuwih ti 15 urang akhirna mah teu walah kaya waktu eta awakna teh pinuh ku tatu getih terus ngocor leumpang ge sosoloyongan kulantaran awak nyeri karasa ku manehna. Aduh teng teuingkeun karsam teng teuingkeun sia ka dewek anjir karsam geuningan sia teh lain batur sajati dewek ngadon nyiksa dewek ilu nyiksa jeung anu sajena. Aduh nyeri aduh itu ku cerit hampura bapakku cerit hampura itu hampura aing hampura aduh cilaka tulungan aing ku cerit tulungan itu tulungan nyeri awak nyeri saja jalan teh terus-terusan humarurung bari maksakeun leumpang kulantaran bingung reka mana pilampaheun salianti balik ka imahna sanajan geus pasti manehna kacida yakina nepi ka imah teh pamajikanna bakal nyarekan ku sabab balik-balik dina kayaan pinuh ku tatu kawas kitu teu lila oge sanajan leumpang rumanggieung ripuh manehna teh nepi ka hareupeun imah bruk samemeh bisa asup ka imah Mang Karto langsung ngagoler ka piuhan dina golodog lila eueuh anu nganyahoankeun kulantaran anak pamajikan jeung warga eta lembur teh sarua keur kalaleuweung atuh puguh bae lila ngagoler ngalempreh eueuh anu ngaropea tapi sanggeus liwati tengah poe bito teh geus balik ti leuweung ngan kacida ngaranjugna barang nempo kaayaan salakina ngagoler kawas anu geus teu nyawaan. Kang Karto kunaon Kang Karto geuningan kalka ngagoler di golodog jeung di geuning pinuh ku tatu kieu Gusti kunaon Kang Karto kunaon tulungan Kang Karto cilaka tulungan akhirna mah sanggeus bingung jeung kudu kumaha carana nyadarkeun salakina harita bari ruwah riwih ceurik teh biitoh gogorowokan minta tulung ka warga kabeneran warga oge sarua loba nu geus balik ti kebon atawa ti sawah waktu eta langsung daratang nyamperkeun ka hareupeun manehna aya naon itu aya naon nya itu aya naon geuning gogorowokan kaos kieu tarati sasari gogorowokan napa sia atawa kumaha ceuk warga anu nyamperkeun waktu eta pada naranya can kana kaayaan Mang Karto mah anu ngagoler dina golodog lain tas pasya lain kumaha tapi tuh tulungan salaki kuring geuningan kuring balik ti kebon tas ngoret jeung ngarambe teh di sawah ngadadak ningali kaayaan salaki kuring tuh Kang Karto cilaka Kang Karto teh cilaka itu awak nanti pinuh ku ieu ku tatu kawas tas aya nu nyiksa tulungan kuring bingung tulungan mamang bibi bapak tulungan tembal bitoh bari rembay ku cai mata ruwah riwih langsung ngajawab gitu atau puguh bae sakabeh warga teh ngaranjuk jeung rewas barang red kana golodog nyata Mang Karto waktu eta ngagoler dina kaayaan manu matak pikarunyaeun sabab awakna pinuh ku tatu. Gusti nah aku naon Karto kunaon sia teh nya Gusti nah teu jangka sugan teh aya naon itu geuningan salaki maneh kawas kitu nakat naon kata tas gelut atau kumaha nya warga-warga teh pada ngorowecok nyararita kitu bari jeung eueuh nu ngajawab kulantaran sarua eueuh nu apal kunaon panyababna Mang Karto dina waktu eta
dina kayaan pinuku tatu. Tapi barang rek ngaragamang ngubaran teh torojo teh si Kucrit oge geus balik bari mawa belut lumayan loba sanajan mimitena mah hese ngala belut teh, tapi akhirna mah manehna teh menang oge loba ngan can kaburu ngajual ku sabab tegarana hate manehna teh langsung balik dina rancanana engke lamun geus puguh di imah eueuhna naon rek langsung ngajual belut. Tapi barang nempo kayaan dihareupeun imahna pinuh ku warga jeung indungna ceurik, waktu eta si Kucrit langsung norojol bari ngagoak barang ningali kaayaan bapana ngagoler dina kaayaan matak pikarewaseun ku sabab pingsan jeung pinuh ku tatu. Mak, kunaon bapak mak? Kunaon? Geuningan kieu mak, bapak. Aduh Gusti bapak. Bapak kunaon bapak? Geuningan pinuh ku tatu kieu mak. Kumaha bapak mak? Kumaha? Waktu eta si Kucrit terus-terusan nanya ka indungna bari rembay ku cai mata sabab kacida bingung jeung gawasna barang ningali kaayaan bapana matak pikarunyaeun. Teuing Kucrit teuing, mau ge kakara balik di kebon jeung tas ngarambet di sawah. Lempo kayaan bapak maneh geus ngagoler dihareupeun imah dina golodo kayaan kieu geus pingsan. Teuing kunaon? Teuing aya nu ngagebugan atawa tas gelut ngahaja gelut jeung jalma anu aredan meureunana. Aduh bingung, mau ge bingung, Kucrit bingung. Tembal bitoh waktu eta manehna oge nyarita teu pararugu kulantaran baluang bingung sagala rupa nyangkaruk dina jero hatena. Geus ayeuna mah ulah dicengcerikan bae ke urang tanyakeun, ulah bingung ke urang tanyakeun jang sadarkeun heula. Jang sadarkeun heula itu Kucrit ke sabar ya ayeuna mah gotong ka jero gotong barudak gotong. Akhirna mah Pak RT waktu eta anu kabeneran geus norojol kahareupeun imahna sanggeus disusul ku salah saurang warga nyarita kitu bari marentahkeun sababaraha warga supaya ngagotong Mang Karto ka jero. Geus kitu mah teu loba nyarita deui, Mang Karto teh digotong dipayang ku tilu warga dibawa ke tengah imah. Bitoh wayahna naeur heula cai saeutik ke kompres sakabeh ieu nata tatuna ku cai haneut wayahna ulah ceurik bae moal naon ukur pingsan ke oge sadar deui Kucrit ulah sieun ulah riwang Kucrit itu cek Pak RT bari neuteub ka maranehna. Atuh geus kitu mah bitoh teh gura-giru manehna teh ka dapur mirun seuneu terus naheur cai sanggeus meureun aya satengah jam mah akhirna mah cai teh geus ngagolak kulantaran ngahaja naheurna saeutik ngan saukur keur ngompres sakabeh tatu salakina. Teu lila oge manehna teh geus balik deui ka tengah imah terus ngompres sakabeh tatu-tatu anu aya dina sakujur awak Mang Karto. Tah ayeuna jang ubaran heula nya jang parancahan jeung diboga ieu minyak angin teu lamun boga sok tempelkeun kana irungna mudah-mudahan syariatna ku minyak angin jeung doa salaki maneh teh tereh ieu tereh sadar. Itu cek Pak RT waktu eta sanggeus ningali kaayaan Mang Karto geus bersih tina getih anu gararing nempel dina sakabeh tatuna. Akhirna mah nyarita kitu menta supaya ngusahakeun nyareatan salaki manehna. Nya kehela Pak RT kehela aya nya angin mah mudah-mudahan nya bisa nyadarkeun salaki kuring. Tembal di itu waktu eta nyarita kitu bari terus ngoloyong ka pangkeng. Teu lila manehna teh geus balik deui bari mawa minyak angin. Pak RT langsung minta supaya biitoh nempelkeun minyak angin kana irung Mang Karto jeung deui sarerea oge ngusahakeun munajat kanu kawasa mudah-mudahan syariatna eta minyak angin jeung doa menta supaya Mang Karto teh sadar deui tina kapiuhanana. Meureun aya kana 15 menit mah kulisik Mang Karto teh ngulisik bray muka dua matana tapi
kacida ngaranjugna keur sakabeh warga jeung anak pamajikana barang Mang Karto mukakeun matana teh langsung ngagorowok anu matak bingung jeung rewas. Ampun ulah dipaehan, ampun. Waktosna ka Bojong Seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Kunaonnya Mang Karto teh jol nyorowok kitu saenggeus sadar. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.